Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kulal ajab miman yahrobu miman lan fika kalahu. Al-ajabu ari heran, kulal ajabi kalawan sasampurna na heran, miman eta ti jalma yahrobu anu mabur man, miman ti zat lan fikaka anu henteu pukah, anu henteu pecat man lahu kaman kaman yahrobu anhu ti man lan fikaka. Wa huwa sareng ari man lan fikaka Allahu ta'ala eta Allah ta'ala. Bi ayaf'ala kuyen teu midamel man yahrobu makana perkara yuqaribu anu ngadeukeutkeun ma hu ka man yahrobu ilaihi ka man lan fika kalahu. Wayat lubu sareng neangan man yahrobu makana perkara labakoa anu teu langgeng eta tetep lahu pikeun ma ma'ahu sartana man yahrobu. Wa huwa sareng ari ma labakoa ad-dunya eta dunya, wa kullu syai'in sareng saban-saban perkara siwa maula salianti pangeran. Bi ayak bala kuyen madep man yahrobu ala syahwatihi karena syahwatna man yahrobu, wayat ba'a sareng nuturkeun man yahrobu hawahu kawana hawa nafsuna man yahrobu. Painaha tasaestuna kisah latama eta teu lolong naon al absaru pirang-pirang paningali panon. Al ayata kudu nuluykeun ajeun kana ayat walakin ta'mal qulub. Ai inna dalika tegasna saestuna itu yatlubu nasiun eta anu timbul anu bijil min umi qalbihi tina lolong hatena man yahrobu, wa wujudi jahlihi sareng ayana bodo na eta man yahrobu birabbihi ka pangeranna man. Lianau kana saestuna man yahrobu istabdala eta ngagantikeun man yahrobu aladi kana anu wa anu ari ladi adna eta leuwih handap biladi kalawan anu kalawan gaganti wa anu ari ladzi khairun eta leuwih alus wa atharo sareng milih man yahrobu alfania kana nuruksak alladzi anu labakoa anu henteu langgeng eta tetep lahu pikeun ladzi alal baki manderikeun anu sasesana, alladzi anu lan fikaka anu teu pecat eta tetep lahu pikeun baki anhu ti man yahrobu. Walau kanat sareng sanajan bukti lahu eta tetep boga naman yahrobu naon basiratun paningali hate la kasa tah yakin ngabalikeun man yahrobu al amro kana perkara. Sumaqala teras nyarios musonib kana maqalah latar hal min qaunin ila qaun. Latar hal ulah lempang anjeun min qaunin tina hiji tina perkara anu aya ila qaunin kana perkara anu aya nu sejen. Qaun teh makhluk. Yakni ngamaksud kaula saur musannif anal amala kana saestuna amal al musahiba anu ngabarengan liria ikana ria wanahwi sareng saumpamana ria madmumun eta anu dicacad ghairu muqtadin anu henteu diitung naon bihi itu amal saraan cek sara. Faida jahada maka di mana-mana mujahadah saha al muridu murid nafsahu kana nafsuna murid
hatta kholaso sehingga yen bersih murid min dalika tina itu riya wa nahwihi. Walakin qasoda sareng tatapina ngamaksud murid bihi ku amal al jazaa kana wawales wa darajati sareng pirang-pirang darajat awanai larutobi atawa ngamenangkeun pirang-pirang martabat al aliyati anu luhur wal maqamati sareng pirang-pirang martabat lam yazal maka teu eureun-eureun murid madmuman eta anu dicacat aidon deui indal arifina mungguh ulama-ulama mungguh jalmi-jalmi nu ma'rifat wal mahmulu sareng ari anu dipuji ayak sida eta yen ngamaksud murid bihi ku amal wajhallahi ngamaksud kana ridona Allah taala bari maha luhur Allah. Summa syabaha teras nyarupakeun sahal musannif pengarang kitab ar-rahila kana leumpang min qaunin tina kaon makhluk tina perkara anu aya ila qaunin kana perkara anu aya anu sejen biqolihi kudawuhan musannif patakuna kahimarir roha patakuna maka yen bukti anjeun kahimarir roha eta saperti himar anu muirkeun panggilingan eta saperti himar anu muirkeun panggilingan aya tohuna tegasna panggilingan yasiru anu leumpang himar wal makanu bari ari tempat alladzi anu irtahala anu leumpang himar ilahi kana makan huwa eta ari makan alladzi eta anu irtahala anu leumpang himar minhu tina ladzi wa kadalika sareng eta nya kitu deui saperti himar alamalu ari amal litolabil jazai karana milari wawales balasan pihi eta tetep dina amal rohilun ari leumpang min qaonin tina kaon perkara nu aya wawa sareng ari kaon ari ya'u eta riya wanahuhu sareng saumpamana riya ila qaonin kana kaon kana perkara nu aya deui wa huwa sareng ari kaon nu kadua ma eta perkara dukiro anu geus dicaritakeun ma min talabil jazai buktina milari wawales balasan wa sababuhu sareng ari sababna tolab bako unupusi eta tetepna pirang-pirang nafsu patat lubu tuluy neangan anjeun bi amaliha ku amalna nafsu rutbatan kana martabat kana hiji martabat indallahi munggu Allah wa kullu dalika sareng ari sadayana itu jaza miral akwani eta tina akwan tina perkara anu aya ilal mukawin minal akwani eta tina pirang-pirang perkara anu aya wal akwanu sareng ari pirang-pirang perkara anu aya kuluha tegesna sadaya na akwan mustawiyatun eta anu sarua pikauniha dina kabuktianana akwan agyaron eta pirang-pirang perkara lian Allah walakin narhal sareng tatapina kudu leumpang anjeun minal akwani tina akwan tina pirang-pirang perkara anu aya ilal mukawin kamukawin ka zat anu ngayakeun bi anta kholaso ku yen ngaikhlaskeun anjeun ngabersihkeun anjeun amalaka kana amal anjeun limaula ka karana pangeran anjeun wahdahu bari sahiji maula duna hadin lain bagian ajilin anu gancang au ajilin atawa anu isukan paman maka sahajalma amila anu amal man li ajli darajati karana arah-arah pirang-pirang darajat wal maqamati sareng pirang-pirang martabat bahwa ta ari man abdun eta hamba laha pikeun darajat
Waman sareng sahajal ma amila anu beramal eman lillahi karana Allah bahwa tahari eman Abdullahi eta hamba Allah wahwa sareng ari amal rohilun eta anu lempang minal akwani tina akwan tina perkara nu aya ilal mukawin ka zat anu ngayakeun wa anna ila rabbika wa an ila rabbika sareng saestuna eta tetep ka pangeran anjeun al muntaha ari pameakan ai faqadin taha tegesna nyata tepi naon sayruhu perjalanan murid ilallahi ka murid ilallahi ka Allah wasara sareng jadi murid mutahaqqiqon eta anu nganyatakeun bimana hadil ayati kana makna ieu ayat bihla fil murtahili kalawan beda jeung jalma anu lempang min kaunin tina kaon ti makhluk ti perkatina perkara nu aya ila kaunin kana perkara anu aya anu sejen fa innahu maka saestuna murtahil ghairu mu'tadin eta anu henteu muntahin ghairu muntahin eta anu henteu tepi lahu ka Allah wala wasilin sareng tegasna teu tepi ilahi ka Allah wallahu alam.